Dan kege ngajanteng nasararea jalmi bakal ketinggal tina mobil beureum tadi Pak Haji. Oh, nya itu kitu mah. Jadi Pak Haji mah kaditu we na tenden. Mun Pak Haji mah kaditu we di ka tempat anu tadi. Ngaranna ge di ditu tur salah saurang we nangtung di ditu bilih engke anjeunna masihan tangara kanu dihanap. Oh nya. Ayo urang opatan kaditu deui. Keun bae enden di dieu. Perjuangkeun sing salametnya. Amin Pak Haji. Mangga atuh Pak Haji sok. Insyaallah Allah bakal nyerangan urang salarea. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo urang guguh Deni ke tempat anu tadi. Den, sing salametnya sing tiasa ngajagi dirinya Den. Insyaallah Bu. Ibu mungkin upami tihanap naik ka luhur ibu kada hati-hati oge. Tekeng nyalira mun tiasa misalkan kumaha amat atau lebih ku Pak Haji. Nya kan bajeng bapak weneng ke ka luhurna. Ulah kagoknya ke keluarga ibunya Den. Mohon Bu, sing percantan Bu, abdi tiasa menangani aranjeuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuluy aranjeuna opatan ngareos di urang arasup kana kendaraan. Mobil diparkirkeun juru-juru ninggalkeun urang. Sareosna mobil ninggalkeun urang neuteup ka luhur katingali juru saung. Geus kitu urang ageujelik tur taleumpang lalaunan ka luhur, mipir-mipir lamping mapai-mapai gawe nu sakitu lungkawingna ku urang disorang, kulantaran paniatan anu geus buleud pisan hayang nyelametkeun si Uten alias si Anggara. Leungit rasa keueung, leungit rasa sieun, tur tak gede kagugudur dina hate hayang nyelametkeun si Uten ti Mang Acep jeung ti Mang Hakim. Ku tekad jeung niat nu buleud mah antukna urang geus ngadeukeutan ka eta siji saung. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Lamping nu sakitu nang tawingna, jurang nu sakitu lawangna. Nuhun Gusti abdi disalametkeun. Alhamdulillah ya Allah. Urang bari ngucap syukur ka Nu Maha Suci Allah Rabbul Alamin. Ku ayana geus disalametkeun tur urang geus bisa hanyat ka eta patempatan. Lalaunan urang ngadeukeutan salah siji tangkal anu gede. Kadenge ku urang hawar-hawar sora Mang Acep jeung sora Mang Hakim nu keur badami. Tur ta urang lalaunan jeung ngajaga lengkah sangan teu kadengeun ku maranehanana. Sok urang atuh geus anjuk kana salah siji gawir anu di luhurna persis saung pisan nu keur didiukan ku Mang Acep jeung ku Mang Hakim. Dina waktu harita teu katingali ku urang Mang Acep, Mang Hakim turta si Uten ngan kadenge ngagereneng we sorana hungkul. Ieu pok-pokanna teh. Hakim geus ngomong ka Acep. Lamun ieu eueuh tina sapoe sapeuting, berarti si Mirda, si Hadi teu peduli ka si Uten. Cek Hakim jual mobilna, anterkeun si Uten mah ka teu si Haji. Kim, gampang Kim, da kunci mobil saya di urang. Ngan maksud jeung tujuan urang, hayang si Mirda tawa si Hadi pasti duanana bakal datang ka dieu. Urang mah hayang ngaluapkeun ka nyeri ka peurih, aing mah hayang malikeun ka nyeri jeung ka peurih lara wirang aing kumanehanana. Memang betul, Cep. Dina sejarah Amerika Serikat, dendam yang kesungat geus lah tong bawa Amerika atau bawa sejarah geus jempewe enak mah. Nu penting nama urang di dieu nungguan si Hadi si Mirda jeung ngarep ka dieu. Mobil moal dipikeun deui ku aing. Jig we Sultan nukul bawa kitu. Lamun ayeuna mobil rek dibawa duit eueuh dipaehan ku aing Sultan hareupeun manehna duaan. Tapi bakal diomongkeun heula yen ieu budak teh budak maraneh. Kitu ceuk urang Kim. Mang Acep ditegas pisan turta jentre kadengena ku urang. Tayoh nama Mang Acep jeung Mang Hakim teu apaleun yen Pak Hadi teh geus tilar dunya turta Mang Adang geus ditewak ku polisi. Keur kitu kadenge deui sora Mang Acep nang trewelang. Kim, tingalikeun si Uten. Melong we. Ieu budak melongna ka urang jiga minuh dendam. Naon maneh Uten melong we ka aing sia? Buka wae lakmana kitu supaya si Uten ngomong. Rek ngomong naon gitu? Is jangan Cep.
Jangan dibuka. Kalau dibuka engke lamun aja manu ngaliwat. Apaleun kumaha mun si Uten gegerewekan dijeritan. Nanti tadi melong ka urang si Uten. Melong wajar, Cep. Da si Uten bukaeun mata. Jeung kahayang Hakim lamun Acep dek dendam tong ka si Uten, da si Uten mah teu apaleun. Kesel aing mah. Janji aing teh baheula. Uten, matak maneh ku bapa. Hayang naon teu dipangmeulikeun. Maneh teh lain budak aing si Uten. Angan urang ngageder pinu ku rasa emosi. Dag digdug jantung urang ngadenge Mang Acep ngomong kitu ka si Uten. Urang ngaragamang kana salah sajidahan turut ta urang hayang ningali kaayaan manehanana di luhur jiga kumaha. Lalaunan turut ta urang ngajaga kaseimbangan awak sangkan ulah kadenge sora urang lamun tema aya tincakeun bisi potong atau tisoledat. Urang pinuh waspada na waktu harita ingis ku bisi rempan ku kahariwang. Urang keur naplok dina gawir lain sieun rag-rag lain sieun labuh tapi sieun kadengeun ku Mang Acep jeung ku Mang Hakim. Tuluy urang dincak kana batu nu aya tuul urang kakara ti dinya urang bisa ngengserut ka luhur seeutik tur tabrai atuh panon urang ningali kasabudeureun eta patempatan. Tetela geuninganan aya Mang Hakim aya Mang Acep tur aya si Uten nu keur ditalian di tangkal kai. Waas jeung karunya ka si Uten nu keur culak-cileuk di talian tangkal kai tur ta bibirna dilakban. Urang teu bisa ngucapkan gegerawanna batin we ningali si Uten anu keur katalangsara model kitu. Astagfirullahaladzim Uten. Ya Om Ten. Urang nah meni nyaah teh ka maneh Uten. Ten bapa maneh geus maot Ten. Ten ya Om. Mang Hakim kadenge deui ku urang ngomong. Kela Cep, urang ieu geus ampir rek beurang. Tanda-tanda jelema acan ka dari lain geus beurang tingali tuh ka maneh ka ditu moal kadeuleu ti dieu tuh ka jalan mah atuh. Eta maneh naik heula ka luhur seeutik. Cek Mang Acep rada ngabentak ka Mang Hakim. Hakim teu bisa naik, Cep. Acep naik ka luhur. Maneh naik ka luhur atuh. Nah nya ngajedog we di dieu asa gawe pisan selain mah. Cep malah sok membentak wae. Cek Mang Hakim bari jeung cengkat tina tempat diukna tur ta manehna naik kana batu nu di luhur. Kakarege naik kana salah sahiji batu Mang Hakim pok cumarita.